Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung ngomong itu sonam kana lafad inna Muhammadan. Inna Muhammadan sanyana Muhammad laisa eta lain itu Muhammad bin nabiyyin eta nabi. Fala tusaddiqu atuh ulah ngabenerkeun aranjeun hu ka itu Muhammad. Fafariha teras bunga saha al waladu walad. Wa kharaja jeung kaluar itu walad wa akhbaro jeung ngabejakeun walad al kuffaro ka kaum kufar an maqalatis sonami tina omongan patekong. Wa kufaru Makkah jeung ari kaum kufar Makkah ijtama'u eta narima kumpul itu kufar Makkah ingdal waladi di deket walad. Wa qalu jeung ngomong itu kufar kana lafad yang bagi penting lana pikeun urang sadayana naon anna takallama ieu nyarita urang sadayana ingda Muhammadin di deket Muhammad. Falamma sami'a terasa samang-samang satos nguping saha an-nabiy kanjing Nabi alaihi salatu wassalam maqalatahum kana omongan anak itu kaum kufar. Yagtamma tah ngaraos bingung itu kanjeng Nabi bidzalika ku itu maqalah. Fanazala teras lungsur saha Jibrilu malaikat Jibril alaihissalam faqala teras ngadawu Jibril kana lafad ya Muhammadu hai Muhammad wailun ari kacilakaan liman eta tetep pikeun jalma istana'a anu jijienan itu man hadhil maqalata kana ieu ucapan yakni ngamaksud itu Jibril al-wulaida kawulad. Falamma sami'a teras samang-samangsa ngadenge sal waladu walad hadhil maqalat kana ieu ucapan kufar teh ya dhahika tahsiri itu walad wa qala jeung ngomong itu walad kana lafad la ubali moal peduli kaula fajtama'u teras kumpul itu kaum kufar fawadhu teras neundeun kufar baina aidihim di hareupeun itu kufar sonaman kana hiji patekong yusamma nu ngaran itu sonam habalan ku ngaran habal. Fatarahu teras make keun itu kaum kufar alaihi kana itu habal alwana thiyabi kana pirang-pirang warna pakaian. Wasajadu jeung pada sujud itu kufar lahu kana itu sonam habal teh. Fada'a teras ngundang itu walad an-nabiyya ka kanjing Nabi alaihi salatu wassalam. Waja'a jeung dongkap kanjing Nabi ma'a Abdullah bin Mas'udin sarta Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa teras carali kanjing Nabi jeung Ibnu Mas'ud indahum di deket itu kaum kufar. Fadakhala teras asup naon asyaitunu setan fi batni sonami dina jero patekong was musyaitoni jeung ari ngaran setan kana eta bukti itu ismu syaiton muspirron eta si muspir. Fahaja teras ngahina itu setan an-nabiyya ka kanjing Nabi alaihi salatu wassalam fi batni sonami di jero patekong. Walama sami'a sareng di mana-mana atanapi samang-samang sanguping saha Abdullah bin Mas'udin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tahayyaro tah bingung itu Ibnu Mas'ud wa qala sareng ngadawuh Ibnu Mas'ud kana lafad ya Rasulullah maka naon yaqulu ngucapkeun naon hadhihi sonamu ieu patekong faqala teras ngadawuh kanjing Nabi kana lafad ya Abdullah la takhaf ulah sieun anjeun min hadza tina ieu ucapan fa innahu dasanyana itu qail jalaman ngomong syaitonun eta setan. Fansoropa teras angkat saan nabiyu kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Fastaqbala teras pasang rok hu ka kanjeng Nabi fitoriki di jalan saha farisun anu tumpak kuda. Wa alaihi jeung tetep ka itu faris siabun ari pakaian khodorun anu harejo. Fanazala teras turun itu faris an farsihi tina kudana faris fasallama teras uluk salam itu faris ala nabi ke kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ajaba teras ngawalar kanjeng Nabi hu ka faris faqala teras naros kanjeng Nabi man eta saha anta ari anjeun ya raqibu hejal manutumpak kuda qad ajaba nyata geus ngagetkeun ni ka kaula naon salamuka uluk salam anjeun alayya ka kaula faqala teras ngajawab itu raqib lahu ka kanjing Nabi kana lafad ana ari abdi min abna il jinni eta tetep ti jajaran anak-anak jin qad aslamtu nyata tos lebet Islam abdi fi zamani nuhin di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lakin kuntu tapi bukti abdi ghaiban eta anu ngiles an watoni ti negeri abdi falamma qadimtu teras dina samang-samang sadatang abdi fuwajadtu tamendakan abdi ahli kabojo abdi bakiyatan bari nu nangis fasalatu teras naroskeun abdi minha ka itu ahli
Faqala teras nyarios itu ahli li ka abdi kana lafad amataro nah teu ningali anjeun anna muspiron kana saenyana muspir sonaa eta geus migawe muspir makana perkara sonaa anu migawe muspir ma'a Muhammadin sarta Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Falamma sami'tu teras dina samang-samang sanguping abdi dhahabtu ta angkat nuturkeun abdi ala atharihi kana tapakna muspir faqataltu teras maihan abdi hu ka itu muspir bainas sofa di antara bukit sofa wal marwati sareng bukit marwah. Wa hadza jeung ari ieu damuhu eta getihna muspir ala saifi dina pedang abdi wa suhu jeung ari huluna muspir fil mikhlati eta tetep dina carangka wa badanuhu jeung ari badana muspir matruhun eta nu dialungkeun baina sofa di antara bukit sofa wal marwati jeung bukit marwah wa suratuhu jeung ari rupana muspir mislu suratil kalbi eta seperti rupa anjing maqtu irrosi anu ditek-tek huluna. Fasarrot teras bingah saha an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Fada'a teras ngajak Kanjeng Nabi lahu ka itu raqib bil khairi kana alus. Summa qala teras naros Kanjeng Nabi kana lafad ma eta saha. Atau eta saha ismuka ari ngaran anjeun. Qala ngajawab raqib kana lafad ismi ari ngaran kaula Muhairu bin Abharo eta Muhair bin Abhar wa maqami jeung ari tempat kaula ala Jabal Tursina eta di Gunung Tursina atau di Gunung Tursina. Summa qala teras nyarita itu Muhair kana lafad atamuru nahami warang anjeun ka kaula ya Rasulullah an ahjua kana yen kudu ngahina abdi al kufaro ka kaum kufar fi fami asnamihim dina sungut pirang-pirang patekongna itu kufar kama haja seperti kaniantos ngahina ka anjeun saha muspirun muspir faqala teras ngawaler lahu ka itu muher saha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kana lafad if'al pek kudu migawe anjeun sumajtama'a teras kumpul sal kufaru kaum kufar fil yaumis sani dina poe anu kadua fada'u teras ngerondang itu kufar an-nabiyya ka Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fada'u teras neudun kufar habalan kana patung habal baina aidihim di hareupeun maranehna kupar teh watorohu jeung makekeun kupar alaihi kana itu habal alwana siabi kana pirang-pirang warna pakaian fasajadu teras pada sujud itu kufar lahu kana itu habal watadorru jeung dape-dape itu kufar ilaihi ka itu habal kama fa'alu saperti geus marigawe itu kufar fil yaumil awwali dina poe anu kahiji faqalu teras ngaromong itu kufar kana lafadia habalu hei habal akhir kudu ngabungahkeun anjeun akhir kudu ngabungahkeun anjeun al yauma dina ieu poe ayunana kana pirang-pirang panon abdi sadayana bihijai Muhammadin ku cara ngagogoreng Muhammad alaihi salam faqala teras ngomong sahabalu habal ya ahla Makkah kana lafad ya ahla Makkati hei urang Makkah i'lamu kudu nyaho aranjeun anna hadza kana saenyana ieu Muhammad nabiyyun eta nabi haqqun anu bener wa dinuhu jeung ari agamana itu Muhammad haqqun eta anu bener wa Muhammadun jeung ari Muhammad yad'u eta ngajak Muhammad kum ka aranjeun kabeh ilal haqqi kana hak wa antum bari ari atawa jeung ari aranjeun kabeh wasonam tum jeung patekong aranjeun kabeh batilun eta nu batal fa ilam tu'minu tuluy lamun teu iman aranjeun kabeh bihi ka Nabi Muhammad walam tusaddiqu jeung henteu ngabenerkeun aranjeun kabeh takunu tah bakal bukti aranjeun kabeh fi nari jahannama eta tetep dina neraka jahannam khalidina barina nu langgeng kabeh piha dina itu nari jahannam abadan dina salawasna fasaddiqu tah kudu ngabenerkeun aranjeun kabeh Muhammadan ka Nabi Muhammad wa huwa jeung ari Muhammad nabiullahi eta nabi Allah wa khairu khalqihi sareng pangsaena makhluk Allah faqama teras nangtung saha Abu Jahal alaihi al-la'nah alaihi tetep ka Abu Jahal al-la'natu ari panglaknat amin wa khada jeung nyokot Abu Jahal as-sonama kana patekong habal wa doroba jeung mebeutkeun Abu Jahal hu kana sonam al-ardi kana bumi wa kasaro jeung mecahkeun Abu Jahal hu kana sonam wa ahraqa jeung ngaduruk Abu Jahal hu kana sonam binari kuseuna
Fansorofa teras angkat sahaan nabiyyu kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ila darihi kabumina kanjeng Nabi. Masururon bari Nabi ngah. Sumasamma teras ngangaranan kanjeng Nabi hu kaitu muher Abdullah bin Abharo kungaran Abdullah bin Abhar. Wa angsya'a jeung ngalagukeun itu Abdullah asy'ara kana syairan fi qatsli muspirin dina maehanana kasih muspir. Yaqulu bari ngucapkeun itu Abdullah kana lafad ana ari kaula Abdullah ibnu Abharon eta Abdullah putrana Abhar ini sanyana kaula qataltu eta geus maehan kaula zal fujuri ka anu boga kalacutan muspiron tegesna si muspir. Hamam tu ngamaksud kaula hu kana itu qatslun bidur bisaipi ku ngadekeun pedang kaula munkiron ka jalma nu ingkar. Ladas sofa di lebahan bukit sofa wal marwata jeung bukit marwah. Ladas sofa di lebahan bukit sofa wal marwati jeung bukit marwah. Lama togo samang-samang salacut itu muspir wastakbaro jeung gumede itu muspir. Wa khalafa jeung nyulayaan eta muspir al haqqo kana hak. Waqala jeung ngucapkeun itu muspir mungkaron kana ucapan mungkar. Bisatsmihi ku nyarekanana muspir nabi yahu kana nabi na muspir al mutahharo anu disucikeun. Wallahi demi Allah la abrahu moal eureun-eureun kaula hatta yunsoro sehingga ditulungan. Wa yadhharo jeung sehingga dohir naon al islamu Islam hatta yuqirro sehingga ngaikrarkeun aw yadzulla atawa DPDP pihi dina Islam saha kulluman sakabe jalma takabbaro anu gumede itu man. Kullu yahudiyin tegesna sakabeh kaum Yahudi waman jeung jalma-jalma tanassoro anu beragama Nasrani itu man. Junudu Kisro jeung bala tentara Raja Kisro wa muluku Qaisoro jeung raja-raja Qaisor. Kantun al haditsul ishruna cekap wallahu a'lam bissawab.